Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring kasandaratut kelas 12 IPA 3. Dina waktos ayeuna simkuring bade ngajentrekeun materi tentang padaran tradisi Sunda kelas 12. Naon anu disebut karangan pedaran teh? Karangan pedaran teh nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun turma dari hiji objek, prosesna, tujuanna, jeung gunana. Wacana di posisi ditunjukkeun pikeun ngajembarkeun pangaweuruh hiji jalma. Sakapeung sok disebut wacana prosedural lantaran ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean seperti resep kue, resep kadaharan, jeung formula obat. Dina padaran teh aya rupa-rupa teknik anu dipake. Nu kahiji teknik identifikasi neangan jeung medar ciri-ciri, nu kadua teknik klasifikasi neangan jeung nyieun papasingan, anu katilu teknik definisi neangan jeung mere weneungan, nu kaopat teknik ilustrasi neangan jeung mere gambaran, nu kalima teknik proses nyaeta neangan jeung mere gambaran proses. Nah, rangkai karangan pedaran teh nyaeta nu kahiji aya bubuka, diantarana alasan milih jejer topik pedaran, pentingna jejer topik pedaran, legana pedaran, watersana jejer topik pedaran, masalah-masalah nu dibari, sadar tujuan jeung gunana pedaran. Nu kadua aya eusi, diantarana wujud jeung wangun objek, gunana objek wanda atawa tipe objek, cara-cara nyieun objek lamun aya. Nu katilu aya panutup, nyaeta diantarana kacendekan tina si pedaran sareng saran-saran. Karangan pedaran dimuat dina majalah atawa koran disebutna artikel. Ayeuna urang ganti topik kana tradisi Sunda. Aya nu tarang harti tradisi Sunda. Harti tradisi Sunda nyaeta hartina adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuahan masyarakat. Ari adat artina kebiasaan nyaeta tata pola anu angger turun-temurun ti hiji entragan kana entragan satuluyna minangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masyarakatna. Nah, dina contoh adat anu patali jeung wewengkon atau daerah, nu kahiji aya upacara sereh tahunan, nu kadua aya upacara adat pesta laut. Aya oge adat anu patali jeung daur hidup, nyaeta kahiji adat anu nyiram, nu kadua adat ngariksa, nu reuneuh, nu katilu adat ngariksa nu ngajoro, nu kaopat adat balura sabali, nu kalima adat ngawinkeun, nu kagenep adat kapepetan. Sakitu wae anu tur tiasa kuring sampaikeun, hampunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.